Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sareng pangjajar sadayana anu kusim kuring dipihormat. Puji cenderang syukur hayu orang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin nikmat kesehatan sareng kempel sehingga orang tiasa patepang rarayina ieu acara. Shalawat sareng salam mugi tetap dilelerkeun ka urang sadayana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur ka urang sadayana anu salaku janten umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Tepangkeun wasta abdi Meli Astuti ti kelas 11 IPS 3. Simkuring nganggem pancen panumbu catur ngahaturkeun rewu nuhun ka para hadirin anu parantos kersah hadir dina ieu kempelan anu bade ngabahas ngeunaan game online. Ku kituna supados teu ngangkalongkana waktos, hayu urang sami-sami bukai acara ku aosan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Simkuring seja nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun ka mandangna. Para pangjejer kahiji nyaeta Bapak Kapala Sakola. Para pangjejer kadua nyaeta Ibu Yelija. Para hadirin sadayana supados urang leuwih neleman ngeunaan jejer anu bade dibahas, mangga urang sadayana regepkeun anu bade dikumandangkeun ku para pangjejer. Sumangga ka Bapak Sakola kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Sakola anu parantos ngadugikeun kamandangna. Sae kacida naon anu didugikeunana saalitna parantos muka pandangan urang sadayana ngeunaan game online. Seueur pan ayeuna mah nu ngagunakeun game online teh dimulai budak alit dugikeun ka tos sepuh. Dugi kahilap ka waktu. Komo deui kan ayeuna mah keur masa-masa pandemi kieu. Budak sakola teh aya kasempatan keur main game sapuasna. Kulantara pelajaran teh ayeuna mah lewat daring. Nah, mun di mana si budak eta teh dicarekan ku kolotna yen teu kengi ngorek teuing HP. Nah, ke si budakna teh bakal ngawaler da abi mah nuju ngerjakeun tugas, padahal mah sing horeng nuju ngegame. Nurutkeun mantena kacanduan game online teh ngakibatkeun para pelajar males diajar. Sareng berdampak oge ka kasehatan boh psikologis tinareng gangguan otak budak. Hayu orang lajengkeun ka panjejer anu kadua nyaeta ka Ibu Yelija. Sumangga ka Ibu Yelija kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Yelija anu parantos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantena aya cara supados henteu kacanduan game online nyaeta memperdalam pengetahuan, sikap, sareng numbuhkeun perilaku anu positif. Kulantaran waktos anu sakedik, simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade tumaros. Tina patarosanana mangga acungkeun panangan sarta sebatkeun namina. Hatur nuhun ka Epa anu parantos ngadugikeun patarosanana kirang langkung ngeunaan naon bae dampak negatif tina game online teh. Sumangga ka Bapak Kapala Sakola kanggo ngawaleur patarosan ti Epa. Hatur nuhun ka Bapak Sakola anu parantos ngawaleur patarosan ti Epa. Anu isi waleranna nyaeta dampak negatif tina game online teh nyaeta ngakibatkeun males diajar, rusak mata, poho ka waktu, sareng poho ka sagalana. Teu karaos acara ieu teh parantos rengse, ku kituna hayu urang sadayana tutup ieu acara ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur sareng sapara kanca nedah hapunten. Kasuhun bila aya cariosan-cariosan oge pariosan anu matak teu ngeunah ka manah. Hadirin sadayana mung sakitu anu kapihatur. Hatur nuhun kana perhatosan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.